Cuy ya orang naik nanya di kamar itu erakan ke Ece gitu cuy. Nah emang. Ya Ece itu sebenarnya capek dia jadi jelema balangsak cuy. Oh, nyarek capek kayaknya kumaha jalankeun ieu. Aing euy. Ya sabarana mah mun ku aing di bejaan mah bakal reuas. Reuas. Sok atuh caritakeun kumaha. Ieu nini aing aki aing teh baheula teh jelema beunghar 7 turunan. Edan 7 turunan gitu. Segala boga. Ada cuy di mana cuy sebenarnya cuy? Gua yakin balik. Oh, aing sebutkeun ngajablay si dosa goblok. Aing ka cuma Kas barang siar. barang siar. Heeh. Alhamdulillah teu teka titipan. Heeh. Aya nu nitipkeun dagangan. Dagangan. Heeh, kalau teh aya ditip gorengan. Di dagangan gua cuy. Nya aing teh mangkat we. Oh. Pas teh ceu, bade mah seh, entong teu diical ieu mah. Coba. Ieu mah titipan. Teu besi logi hiji aing carekan. Ayo coba. Batur nitip kata gua cuy jualan lain keren entong dijual. Kumaha sih? Oh nyamaina nitip, cenah nitipnya cenah. Coba ampun aing. Nya ku aing teh diantep we, aing nu meuli oge teu dibere. Cing sabaraha teu diical. Titipan beureun. Ieu mah titipan. Meuli mah ieu we tan urang. Coba lu aing lain cuy ya orang naik nanya di kamar itu erakan ke Ece gitu cuy. Nah emang. Ya Ece itu sebenarnya capek dia jadi jelema balangsak cuy. Oh, nyarek capek kayaknya kumaha jalankeun ieu. Aing euy. Ya sabarana mah mun ku aing di bejaan mah bakal reuas. Reuas. Sok atuh caritakeun kumaha. Ieu nini aing aki aing teh baheula teh jelema beunghar 7 turunan. Edan 7 turunan gitu. Segala boga. Oh. Kabeh ge aya mah tiga ucang-ucang angge batuk jadi duit teh. Cok. Ada teh duit teh. Ya Itu cus kuat di eta teh geus teh tapak duitan. duitan. Beunghar ge 7 turunan. Aki aing teh. Ari anakna sabar hiji? Ya loba anakna. Oh, anak loba. Nya balaleunghar kabeh oge. Berarti Ece nu sabaraha Ece? Tah aing nu kadalapana. Nu kadalapan. Turunan kadalapan. Jadi aing balebah teu gablek. Sampai aku udah aru gitu. Papan aki aing jeung aing teh beunghar 7 turunan. Nah cenah ucu balangsak aing turunan kadalapan. Kebagian. Terus buros kabeh kok kakarek bagian gegedohna aing. Coba ya. Ampun lah. Tong boroning batuk jadi duit. Kau dah. Kalau jadi penyakit aing. Cenah aing ngabejaan coba batuk mah cenah make eta we. Make kecap jeung jeruk nipis. Oh, dikumakeun dah. Nya meureun teu nyaho mun dipelong meureunan. Contoh, emang obat batuk kecap jeung jeruk nipis. Oh, cenah ceu, kok cita aing lamun ditundaan sate sisina meunang teu. Dari sate nanya. Nyata mah nyate we lah nyebaran batuk goblok. Ayo coba. Ayo harus balik ah. Oh, pad ai urang mah ayeuna urang rek pamer-pamer akin ini orang kaya 7 turunan. Ari aingna atuh tibang di kakao sangsang goblok. Nya ai urang mah da ngaranna teh naonnya urang mah gede kaera ong. Gede kaera. Jelemana gede kaera. Kan si mah gede hutang. Coba tuh tarik tengah tuh ngomong aja. Aing mah jelemana gede kaera. Jadi lamun di cek bahasa Indonesia mah besar kemaluan ong. Besar kemaluan. Jadi segede mangkok mie ayam meureunan bakatku besar. Coba. Kan gede kaera. Bener. Di bahasa Indonesia itu besar kemaluan aing mah. Coba aing. Nya enak kan bingung tuh ge sok aya istilah di Sunda mah nya. Meuni teu cai-cai acan. Kalau bahasa cek bahasa Indonesia mah tidak air belum. Bener. Aing liur pabelit bahasa teh ceng teh. Kan cek Sunda mah teu cai-cai acan. Kan cek urang Sunda mah teh cek urang Indonesia mah tidak air belum. Acan teh belum kan ya? Bener. Jeung bahasa Sunda mah bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Mudah kumata. Jadi hese lah gitu bahasa Sunda mah diajari ku sasagi belajar Sunda hese. Contohnya kumata. Ya enak kan lamun bahasa Indonesia pinjem. Bahasa Sunda naon? Minjem. Lamun cek bahasa Indonesia na duit
bahasa Sundana Ya bahasa sana uang beren. bahasa Sewang Duit. bahasa Sunda duit. Duit, heeh. Berarti gua nama kan minjem duit. Pan lain bahasa Sunda mah. Kumaha? Bahasa Indonesia. Bahasa Sunda mah lain Lain. teh. Kan gua nama pinjem, uang, duit, minjem duit. Tah dina prak-prakan sapopena mah lain eta. Lain naon tah? Aya teu 100. Ayo 100 bener. Pinjam bener 100 cenah. Manawi. Manawi. Ya, kan? Aya cenah. Berapa eta keneh. Kayaknya nya bener. Kita tuh bisa dipelajari. Wah, tau. Wah. Coba raya wae. Mungkin nggak bisa teu meunang. Menang. Nggak bisa di namun di papagahan teh naon? Di papagan di Dikasih paham. Papagahan. Itu kan bahasa Indonesia mah teu bisa di papagahan. Tapi bahasa di sapopena mah lain. Lain naon tah? Cek aing ge. Gitu. Oh bener ya. Nah. Cek aing oge. Coba. Balik agak soalnya. aing Balik bener. Aku orang kaya 7 turunan nenek aku sama aki aku. Aku Beakeun. yakin turunan ke-8. Coba.